الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد صدق الله العظيم. Hadirin di dalam jemaah anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antawis sifat manusia atau digariskan di Al-Quran eta sadaya manusia kacidak pikirna kacidak batinna al-habana malihan mah dina ayat misalnya manusia teh pangrupikeun hiji makhluk anu tok hoyong instan, tok hoyong gampil pengen hiji perkara. Eta yang tawisna kelemahan manusia. Kekalawan manusia diciptakeun ku Allah mangrupikeun makhluk anu pamuliana tibatan makhluk-makhluk sana. Kumaha dawuh Allah Subhanahu wa taala wakhalaqnakum fi ahsani taqwim. Engkang penting nyiptakeun manusia teh dina bentuk anu pamulya-mulyana. Malihana walaqad karramna bani Adam. Allah pas ngamuliakeun anak incu Nabi Adam di kaluhureun makhluk-makhluk sanesna. Nanging bisa keringan eta manusia gaduh kelemahan. Di antara kelemahan teh nyata sok heureut paninjo paninggalan sok heureut paninggalan ganjang-ganjang wae. Aku mah fenomena di urang aya ayeuna di media sosial. Seueur jalmi anu hayang ganjang-ganjang rumah. Dipikeun ka hayang gandakeun harta sagala. Eta hiji tawis manusia teh sok hayang untung dina enteng, sok hayang instan. Padahal upami di penyepan kurang sadaya kejadian manusia teh kejadian anu instan, gaduh proses. Upami hiji bayi lahir ke alam dunia gaduh proses, setiasa langsung tuang jempol, setiasa langsung barang tuang punya lila, tapi manusia mah kacida gumantung karena bantuan misalnya terus proses. Tapi kapan waktu itu seueur jalmi anu hoyong enggal-enggal gitu. Tapi itu dulu Allah. Wa khuliqal insan dha'ifa wa khuliqal insana kedua apa? Manusia itu diciptakan telah pulsa. Manusia itu diciptakan Allah teh hayang gegancangan buru-buru eta karakter dasar manusia. Hadirin sidang jemaah bagi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali itu di ayat-ayat madaniyah, makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Seueur ayat-ayat anu ngebur umat manusia supaya eling kana kalemahan-kalemahanna dianggalkeun dina surat Al-Ma'arij. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia mah ka Allah teh ngabangkang wae. Wa innahu ala dzalika lasyahid.
Barijeun nyakeni kabangkangan eta teh wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Oge manusia mah kana harta teh kana harta banda teh katidak pikirna. Katidak bakilna. Apala ya'lam idza bu'thira ma fil kubur. Nah eta jalmi teh henteu uninga yen hiji waktu bakal dibangkitkeun di alam kubur. Moal nyadakna naon tentang ti amal perbuatanana. Dina surat Al-Sanet Allah berbur masih dina surat-surat Makkiyah anu diturunkeun di Mekah, surat-surat pendek. Alhaakumut takatsur. Aranjeun geus dipopokeun ku ngumpul-ngumpul harta hatta zurtumul maqabir sehingga anjeun asup ke alam kubur. Dina ayat misalnya oge ku Allah ditegur, wa ilul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa ajada yahsabu anna malahu aqada. Cilaka pikeun jalma anu sok ngupat, sok ngabeutit. Nu kumaha anu kitu teh nyaeta alladzi jama'a malahu wa ajada. Anu pagaweana teh ngumpul-ngumpul harta. Yahsabu anna malahu aqada. Ngaduga yen gaduh harta banda nu seueur teh bakal nyebabkeun bakal akibatkeun anjeunna hirup abadi. Padahal kuseueurna harta moal biasa manjangkeun umur. Eta kuburan-kuburan Allah dina awal-awal Al-Qur'an turun dina surat-surat Makkiyah tidak seueur. Jadi kita memang karakter urang sadaya kana dunia teh kana harta teh tiga tadi teh hiji pikir alim ngaluarkeun harta benar teh. Kedua tadi teh lamun hoyong harta teh hayang instan. Hoyong ayeuna keneh, ayeuna ayeuna karoosana. Tiga nuang abe gitu nya. Padahal saya tidak gitu. Ada lagi ada ngangge proses. Eta panginten fenomena urang ayeuna di Indonesia seueur jalmi anu hoyong ngagadeun hartos yang kawisna eta teh kusabab sabondroy atawa karakter dasarna teh hoyong untung tina enteng hoyong instan. Mudah-mudahan urang sadaya disedikeun tina karakter kitu urang peper nafsu urang bawa nafsu urang supaya urang teu kabongoroi teuing ku hal-hal anu instan. Tapi urang kedah usaha kedah aya proses kanggo sagala bidang oge. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wallahu a'lam.